Abdi hatur ka pamiarsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran cerita Sunda, cerita Wadul, dina judul Si Koncleng, dina bagian anu ka-20. Kumaha pamiarsa sadayana dina dagen ieu dararamang kitu? Syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca dina danget ieu mah alhamdulillah aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina panangtuyungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu acana Mang Egi medar kana ieu cerita Sunda tong hilapnya ka pamiarsa disuhunkeun dukunganana gitu tah. Mohon subscribe oge like sareng komentarna gitu. Sareng kadenya toger we sakendik mata tombol loncengna supados Mang tiasa minton deui cerita-cerita Sunda anu saterasna. Sareng Mang di rencangan nyata ku rencangan anu satia Mitra Kusuma Rekor kitunya anu masih keneh satia nyarengan dina danget ieu. Tong nyangkolong tingkana waktos mangga urang ngamimitian. Kudu manggihan heula samran ya. Soalna tadi aya dulurna cenah anu ti kampungna nyalah kudu dipanggihan heula. Cenah mah tadi ceuk si Dulhak aya di belah Lebak cigah rek diteangkeun heula ieu. Nya ieu pagawean kabeh dinakeun makin teu genah lah, makin kacau bae nya diantara nama ieu ku masih keneh daek mungutan-mungutan kana para kuli deuh kudu kumaha ieu nya carana. Nah ieu Mandor Nurman jeung Kang Dudung beut ku kabina-bina teuing teu aya ras-rasatna meres tanaga batur kumaha engke na eta bari jeung daek ngaloloskeun deui. Yah inti nama daek ngaloloskeun barang nyaeta teh anu menang metik kan lumayan tina kuli metik sakitu kuintal teu can deui manehna ngabanjut sakitu kuintal bet aya-aya we ai taeun teh hayang nya ujungna we kumaha engkena nya. Lah itu siga nama tuh Kang Samran tuh. Samran kayak siga anu nyalukan sahanya abdi di dieu ya. Oh sakotnya nya ya teh lah tungguan sakedong. Mohon mangga aya naon ya buat siga nugura giru ya lain aya ieu ya aya amanat aya obroleun. Oh gitu. Kumaha samran pagawean beres? Kumaha hasilna? Ya alhamdulillah Kang Sakon. Dina sore ieu mah alhamdulillah menang 15 kilo lah lumayan. Ngeunta teh lah. Setor 12 kilo setengah anu 2 kilo setengah nama pan biasa.
aya pik teh biasa. Alah kenteung. Turutkeun we lah ka hayangna. Anjan kumaha ge urang mah keur ngaula ieu. Nya ya Kang Sakod. Sanes Kang Sakod aya naon ieu? Tadi bahasa kuring ngontrolnya kabelah ditutup belah timur aya semah anu anyar pinanggih pas ngobrol-ngobrol cenah mah anu di lembur situ Ciwaralang. Uluh nah nya Kang Sakod cik sugan saha ngaranna Kang ditanya tuh ngaranna ari ngaranna mah ngaku nama ngaran Koncleng cenah. Koncleng nah aya di lembur samran anu ngaran Koncleng atuh sanes aya deui sobat dalit eta teh Kang Sakod. Tapi manehna aya naonnya bet los-los ka dieu teu ya ngobrol nama neangan samran cenah keur maluruh anu ngaran samran ya ku akang dibejakeun lamun aya bahkan geus jadi pagawe di dieu. Oh gitu. Syukur alhamdulillah ari aya Koncleng mah berarti ya kuring aya batur Kang. Terus ayeuna ka mana cenah sugan? Ari tujuan nama reka sesepuh lembur cenah kanu Abah Samid. Oh gitu. Heuglah hari gitu mah sugan ke pendak di ditu di gimana Abah Samid. Nyatu kebenaran ke sore ya atuh akang rek mulang ya. Rek mulang heula. Nya lah abdi ge sami bari jeung ieu hayang pendak jeung Koncleng lila geus panasaran ya. Nya sok atuh. Nah gitu aya si Konclengnya. Rek naon bet los-los ka dieu. Nah sarua kitu rek ngadu nasib jeung dewek di dieu nya. Nyar pagawean meureunan. Bran, samran, Bran, saha tak? Uluh, dulhak euy jeung babaturan rek naonnya. Aduh, daguan euy daguan heula. Aya naon Kang Dulhak? Berciga nu buru-buru kitu. Lain keheula. Obrolan tadi urang teu anggeus, asa can anggeus. Obrolan nu mana deui Kang Dulhak? Rarasaan mah aja geus teu aya obrolan deui urang. Kieu. Bahasa maneh tadi waktu pungutan teu mere ya. Ieu sebenarnya mah ieu nyieun masalah. Nyieun masalah kumaha? Ya ceuk rarasaan samran mah teu aya masalah. Nya masalahna ku teu mere teh. Lain naon ieu? Bisa kumahaeun engke? Juragan Mandor jeung Juragan Dudung lamun sampai ngambek, lamun sampai maraheun. Kayak kami sareng-rengan ieu nu kena bentur nama gara-gara maneh saurang anu teu dek mere. Nya atuh tama. Wayana bae lah ku Kang Dulhak jeung batur-batur ditutup-tutupi we heulaanan. Manya tama ukur kuring teu mere saurang jadi masalah. Ya jelas jadi masalah lah. Geus ieu mah wayahna cumponan bae kahayang Juragan Mandor. Ieu kami mah ngukur ngalaksanakeun tugas.
Atuh rek naon dibikeun Kang Dulhak pantos di beresan tadi tos ditimbang lin. Tah pokona mah kieu kuku mah ge ieu mah kudu lah lamun teu aya rupaning buah ente atanepi ente ieu mah kudu duit be sahargana sabaraha kilo tah eta. Duh pandakang ge nyawa sorangan pancan gajihan naon anu dibikeun atuh. Ieu mah bisa teu bisa kudu bisa. Lamun maneh hayang salamet hayang terus digawe di dieu ciglah turutkeun ka hayangna. Si Gana ieu mah yo si Samran hayang direjek merenya. Geus Kang Dulhak ulah loba teh diajak ngomong lah. Digabot bae sakalian. Nah, sok teu beunang kuatur. Jelema anyar-anyar di dieu sok ngaleuweuhi. Nah, bet kitu nya. Atuh aya we lah, kayak jag disuk deui mah pastilah ku Samran dicumponan. Tapi sakitu. Sabab aturanna ye sore ieu keneh. Kudu mere. Lamun teu daek mere bakal aya akibatna. Nya bangkelang ya kudu dikumahakeun di kamsani ya isi Samran ya. Geus pokona mah kieu we Kang Dulhak ulah diajak ngabaceo deui lah ulah loba ting diajak ngomong mending bere pelajaran we urang. Kagok lah di omongan teu bisa ku omong, di pagahan teu bisa ku pagah, sigana kudu diwarah. Atuh toki itu wayahna wayah heulanan ya Kang Dulhak ge nyawa sorangan barang tos ditimbang duit atuh can boga ya can gajihan ieu nan anu dibikeun atuh. Nu mantak ge lamun jadi jelema kudu ngadenge lah kana omongan kudu nurut ulah teh sok moal maneh. Duh Kang Dulhak mah euy tong emosi gitulah wayahna we atuh keur saheulanan mah keisukan lah digantian lah didobel lah. Si Gana mah jadi ribut ya. Duh, kudu kumaha ya geus kieu. Sedengkeun manehna mah tiluan. Dewek sorangan dah kumaha ya. Jadi si Gana mah ribut ya. Duh. Sakali deui nek mere moal ya Kang naon anu dibikeun atuh je teu aya geus wayahna we lah keisukan didobel moal ku samaran ge moal dikoretkeun lah ieu mah poe ieu atuh rek anu dibikeun pantos ditimbang tadi teh make duit merena pan teu aya duitna akan ge nyawa sorangan pan urang can garajihan lin. Geus teu nanaon. Iwari ku kami di Hampura dimaklum ngeun jagi suk wayahna. Lamun lecor kana janji awas rasakeun akibatna. Dilaporkeun lah ku kami ke Kajuragan Mandor jeung Kajuragan Dudung. Oh nyalah keisukan mah didobel lah wayahna we atuh Kang nyasok lah dasar jelema bangkar warah awas isukan lamun lecor jangjina yeuh
nya Kang moal asugan rek soson-soson isukan bikin nyetoran lah. Oh ada sarana ge enggak sih lah kamsani aya orang balik awas ya lamun bohong jeung isuk nya Kang ah. Aya bae ya. Betah nama ieu digawe di dieu yeuh. Jadi lembur mah heuh teu aya pagawean. Ngan kieu kaayaanana. Alah, kudu kumaha yeuh. Dilawan lain lawaneun. Oh, omol lamun geus kanyawanku mandor jeung ku nu ngaran Dudung. Alah, rek kumaha nih deweknya. Geus kieu kumaha behna we lah anggur balik heula awak cara rape yeuh. Ampun teuing nya buat warara pisan euy. Ieu ngareureuh di kebun teh makin sore suasana makin asik. Aduh. Iya nya. Oreng ieu konceleng rek kalembur. Rek neangan anu ngaran Abah Syamit. Lebet kalalanjonan areureuh euy. Aduh. Ke ari itu saha nu ka dieu? Ke sahanya bet asa-asa wawuh eta kana jelema. Uluh Kang Samran euy, lakadalah nuhun Gusti dipanggihkeun di dieu jeung Kang Samran yeuh teu hese neangan yeuh. Selamat sore kawan. Hai. Nyaneh konceleng. Iya ya Kang Samran, aduh. Di tadi ya konceleng ya menunggu kehadiran kawan. Nah karak modong hol. Lah maklum we atuh celeng. Ngaranna ge anu digawe lah. Ari can waktuna kana mulang maya kumaha atuh. Kumaha ya konceleng cager? Alhamdulillah Kang. Kayaan masyakieu kieuna ari akang kumaha? Alhamdulillah. Badan mah sehat walafiat kitu tah. Kang. Syukur we akang di dieu geus jadi pagawe lah. Nya intina mah geus manggih pagawean anu sakirana keur nyambung hirup ka hareupnakeun. Nyalah celeng. Syukur nuhun wae nu aya. Di dieu sigana ieu akang pikeun nyambung kahirupan pagawean. Nya di kebon teh. Syukurlah, syukur. Kumaha kaayaan di lembur? Calalager aman-aman bae. Alhamdulillah. Sareha calalager jeung di lembur urang alhamdulillah aman-aman wae lah teu aya naon-naon. Syukur nu aya syukur. Nya celeng. Ayo urang anggur kalembur. Kabeneran akang boga pibapaeun euy anu kacida bageurna. Atuh hayu Kang Ya konceleng ge geus aya geura reureuh yeuh. Aya
geura panggil we da jeung anu ngaranna Abah sadar ya nya Abah Samit eta Abah Samit gak tuh ayo kurang gerak ke lembur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh Samran karak balik tah ti pagawean ieu. Nyambu tos nyore panambu ya. Hari eta hiji deui si Sujang saha eta teh? Oh iya rencang Samran ya, dulur Samran anu ti lembur teh. Hapunten ambu nepangkeun ya pun konsleng. Saha pangdenge teh kaleng cenah. Sanes kaleng ambu konsleng. Heuheuy deh hampura lah ambu maja geus kolot ieu dedengean kurang normal siga nama ieu. Atuh sanes sigana da madunya atuh ambu teu naon-naon lah ku konjeng di hampura. Sanes ambu ari Abah ka mana ieu teu katingali-tingali. Abah maneh mah keur neang si Nyai ieu kaditu kalanceukna karunya ieu. Oh gitu nya atuh ari kitu mah ngeun punten ambu ieu Samran rek kacai heula. Heuh cik geura bebersih tuh sangu jageus haneut. Ayo atuh celeng kurang kacai heula. Ayo Kang lah heueuh. Geus karasa reudang mareu bayeung-yang ye aduh ampun teuing heueuh. Pamirsa urang tunda heula sakedap carita Samran jeung si Koncleng anu ayeuna nuju aya di lembur Cihaur. Engke oge baris kasampeur deui urang caturkeun Mandor Nurman jeung Dudung. Mangga kulujeung ngadengukeun. Wah, Kang Dudung, sakirana jauh kene ya ka imah guru. Sakudung deui lah. Paling ge urang ukur setengah jam deui nyampe. Ieu jalan nanjak ieu yeuh. Oh, pani ka pagunungan. Imahna oge mencal. Di ditu di leuweung. Geus ulah. Ulah loba omong ka dieu ka ditu lamun asup ka daerah ieu. Komo maneh lamun ngomong nu aneh-aneh sabab di dieu rada rit. Wah, kumaha tuh Kang Dudung? Geus moalah panjeung dewek leumpangna ge. Geus warauheun kabeh ge makhluk-makhluk di dieu mah. Oh kitu. Nya tuh. Urang geus nyampe ya ka tempat guru. Sigana mah keur aya meureunana yeuh. Itu di dapurna keur ngebul tuh. Sampurasun guru. Rapeh. Saha eta di luar geurah. Oh, pun Dudung guru. Nyane Dudung. Nah, betul-betul teuing karakan dia. Sugan teh geus mopogeun kanu jadi kolot.
Henteu ari mau pohokeun mah guru ngan biasa we lah. Kan seueur kasibukan, biasa bae lah. Bisnis. Syukur siap ka jero gerak ka dieu. Eta geuning, maneh duaan jeung saha eta hiji deui. Saurang deui saha eta? Oh, iyo. Dunungan ulah ya. Dunungan Dudung. Ieu mandor besar di perusahaan kebon teh. Ulu. Geuning abah ieu disabaku mena katuran atuh juragan mandor. Mohon Bah, mohon. Atur nuhun Bah. Cing sakira da aya daun ieu. Siga nama siga nek aya anu dicaritakeun di ka abah. Geus kanyahoan ku abah ieu. Maneh ieu siga nama rek nyampekeun amanat atanapi aya rek disampekeun ka abah. Geus karasa ieu ku abah ieu. Nyahoan nya Kang Dudungnya. Pon guru dewek mah sakti. Tong boroni kuna naon karak ngaletek bagi hati ilai kanyahoan sing kade awas. Gitu. Wah, kudu hati-hati ya. Nu mantep ke awas. Oh, sumuhun guru. Dudung ka dieu ge memang aya anu arek diobrolkeun. Anu sakirana penting pisan. Kitu. Cik naon atuh? Kieu. Urang arah singkatna wae. Sabab dibere waktuna ge ngeun 3 poe ieu. Dudung boga dunungan. Anu katuah, anu katelah. Tuan Sangkur. Tuan Sangkur teh saha eta? Eta bosna kebon teh, anu ngabogaan kebon teh. Gitu. Aya naon cenah? Manehna boga anak awewe hiji-hijina. Ngeun geus 4 bulan teu cager alias gering. Geus ka doktor, geus ka dukun mana bae teu aya anu bisa nyageurkeun. Malah makin dia makin parah penyakitnya tah itu guru. Ulu. Ari maksud paneh ka dieu dek naon? Ya, inti nama minta tulung ka guru. Sangkan guru bisa ngubaran ka eta anak dunungan. Jeung deui wayahna guru kudu milu ka ditu. Gitu. Ari buruhna kumaha buruhna ieu? Ari masalah buruh mah ayeuna ge persokotna ge geus mawa ya guru ya. Tah, dasarna ge kudu kitu Dadung. Sabab ieu lain pagawean leutik-leutik, pagawean berat ieu. Syukur ari kitu mah. Ku abah di dieu rek di Tarawang heula. Kunaon sabab biahna eta anak dunungan mararaneh bisa dicager. Oh, atuh eta mah nyanggakeun ka guru. Kumaha wae oge. Nya dasarna ge kudu di Tarawang heula lah. Tah kitu. Tapi keun we heula adat. Tenang we heula adat. Cil, urang ngopi we heula adat ieu, kebenaran ieu. Abah geus meulem dangdeur. Bari jeung aya teh gula kawung. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu. Pedaran carita Sunda
Carita wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-20. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kurang merenah oge dina tata cara penyampaianana kitu nya mohon. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina episode anu saterasna. Mang Egi sapara kanca badi amit mundur, amit mungkur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag